gumelar di pawanangan pokoknya jadi pantrangan ulah nyeun kawonan sabab teu mah we di pangeran gumelar di pawanangan pokoknya jadi pantrangan ulah nyieun kaawonan sabab teu we di pangeran alah nah yo matang nana teng nangeuna tapi ngeuna sugan telin Mang Dedi tadi ngajujugur di dinya tadi ngajugur di dia orang menit diberi kesempatan alhamdulillah Mang Dedi versi DS channel kene Kang Dedi DS channel kapan urang mah versi nasi sindiran masih dina jenaka Sunda versi sisindiran Mang Dedi misalkan kumaha mah ini sisindiranna misalkan kieu ye orang ajaran heula kanyere di pasir nona mede kitunya kieunya ye di gunung aya teh makan awewe zaman ayeuna di gelung kulala makan mede kitu Mang Dedi urang ngawitan Mang Dedi yuk urang sobian geura ngajujugur tita tadi teh lain ngomong atuh bisina enak awewe-nya sok kieu Kang Dedi aya listrik di masjid tapi ucingan atuh caangna ka mana nya deui nya kapan aya istri aya istri Mang Dedi yo pasti mun aya istri pasti aya pamegat papasangan aya istri jangkung alit aya istri jangkung alit aya istri jangkung alit hanya kal aya nu bogana aya listrik di masjid caangna ka mana-mana aya istri jangkung alit hanya kal aya nu bogana atuh teu tulus mika hayang teh Mang Dedi tulus lamun aya nu bogana mah urang tuh ulah sok ngarebut nu batur ulah sok ngarebut hanca batur tah aya nu kieu ya sok dudang dadung tah seperti nu bieu kitu nya berarti kieu sok salawe dibagi 5 nya ngitung ya manghitung ya ngitung ya titik 00 heeh awewe zaman ayeuna awas letik hayang ngecimol salawe dibagi 5 titik 00 awewe zaman ayeuna hayangeun dibere naon bieu teh dibere cimo salah wae hampir ti Soledad sia hampir ti gerewos kade sing hati-hati kaparikan ge lamun ti gerewos mah mentak picilakaeun heueuh kitu tah aya kene meuleuh aya kene Kang Dedi yo tah kamana si kalong hideung kamana nya euy si kalong hideung lamun geus peuting tah teu kadeuleu
mani kamana jangkung hidung teka dele daneang abdi kamana si kalong hidung teka dele mandi kamana si jangkung hidung teka dele daneang abdi tah eta teh ulah-ulah bela ka dagingnya Mang Dedi ari bareto mah keur aya keneh duitan sok rajeun neang ari geus kutud geus sagala kantong hepe geus tara neang-neang teteh nu kitu anu termasukna abang sayang abang ditendang tah habis aya uang deui Kang Dede kumaha cing kumaha cing menangna ning nang nu ninang tah sok bebas we ngadu kaleci alah make naon ngadu kalecina make bledodolo meuli lepet di cabean anjakal kuring mah boga salaki nedangalet ka panggadean anjakal ngadu kaleci meuli lepet Mang Dedi dari cabean anjakal mah boga salaki ngadon ngalet ka pagadean be eta rumah tangga nepi ka pejet gitu tapi Kang Dede tangga makan cek paribasananya anu katentremanana meureunnan kadang-kadang urang hal dunya bisa tentrem ngan teu kekituna gitu nya loba tentreman teu eta di rumah tangga mah nu tentremna silih narimakeun tah silih panarima Mang Dedi lamun urang keur loba duit nya narimakeun lamun urang teu boga duit pokokna mah apa adanya hirup di alam dunia mah kitu mari boga salagi ka seniman mah bener urang tah boga we duit lamun keur aya panggung nya di mana keur eueuh panggung mah aduh repotan gitu dilanjut teh Kang Ade tah sisiniran nya urang-urang rada nu ngandung make misi yo make misi kulu-kulu buah mangu alah arek mangu 10.000 sakilo kulit mangu mah lamun garing mah mahal mah kene kulitna jeung eusina ge pisitan kari esena buru-buru nyar ilmu nya Mang Dedi penting ilmu mah isukan kari makena kulu-kulu buah mangu pisitan kari esena taburu-buru nyiar ilmu isukan mah kari makena penting Kang Ede hirup di alam dunia di negara kudu boga ilmu eta ilmu teh jang panyaang jang awak urang obor dirinya gitu teu boga ilmu berarti orang sabalong bantrong tah daripada sabalong bantor mah mending sabalong saat sabalong saat tah lanjut aya keneh ti uring ge Kang Ede ya sok kumaha cenah mencit meri dina rakit alah nya ieu mah kana meri ieu pepeuncitan boboko wadah bakatu lain nyeri ku panyakit Kang Ade nya kabogoh direbut batur mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul eta lain nyeri ku panyakit kabogoh mah direbut batur
batur. Ngan keur introspeksi diri mah. Wayahna hirup di alam dunia mah da kumaha pepelakan, melak cabe, buah cabe, melak bonteng, buah bonteng, beureun kitu nya. Lamun ngarasa melak cabe berarti kudu ngarasakeun ladana. Tah. Lamun samang-samangsa urang meureun ayeuna hanca urang karebut, kari maca diri urang bareto pernah rebut henteu kitu nya. Jadi kumaha pepelakan. Heeh, kumaha pepelakan. Insyaallah buana ge hade. Hade. Bener. Lanjut Kang Ade. Nah, kieu ya enak urang rada plesir nu rada jauh ye. Rada jauh kira-kira aya ongkirna teh tah. Eueuh ieu mah. Yo. Pada Herang Kota Bandung. Betul, jauhnya euy. Karena Budiman makan itu. Tuh 150.000 mah. Terus lanjut. Ti Malangbong ka Cikijing. Beuki jauh wae de mengkol ka Kaler tah. Oh. Terus Nu herang na tungtung irung si horeng korong can garing. Pada Herang Kota Bandung di Malangbong daka Cikijing. Eta nu herang na tungtung irung si horeng mah korong can garing. Beuh aya kutu berseka eta hirup. Heeh. pas keur pilek meunang jongjon we. Nya Pikiran obat. nya eta. Teu diurus. Teu diurus, heeh. Teu kontrol hirup teh eta teh. Jadi urang mah kebersihan itu penting. Nah, kapan dina bahasa Arabna ge anadopatu satru minal iman. Jadi kebersihan eta teh lebih malah sebagian daripada keimanan. Orangnya dina seni teh kudu bersih. Bersih, berseka. Anu intina bersih hate kan. Tah, eta inti nama eta, beureun. Bersih hate, bersih awak, bersih baju. Tah, ulah saperti kieu Kang Dedi ye. Ulah saperti kieu. Majar maneh cengkeh koneng. Tanya heuh. Mahal sekeh ayeuna harga. Mahal. Kulit peteuy dina nyiru. Itu dina sarangkan. Henteu. Majar maneh lengkeh koneng. Yang kulitik urangnya. Heeh. Kulit beteng damani namru. Eta majar maneh cengkeh koneng. Ari kulit peteuy dina nyiru. Eta majar maneh lengkeh koneng. Ari kulit beteng damani namru. Tah, kurang sehat hirupna teh heueuh. Jadi anu bisa nu kitu disebutna teh singkanyo. Singkayo gitu. Heeh, salah wae atuh. Eta mah singkayo. Cing Mang Dedi aya keneh. Aya kene. Cing cobi. Kulan kumaha tah? Cau kepok, cau nangka. Alah ieu mah dagang cau ye. Cau kepayu ayeuna. Nya. Cau lampeneng karoneng. Alah sabaraha tah sakilona? Anu enggeus mah teh 10.000. Oh, heeh. Hade repok, hade bagja, nimpo mito akeunongeng. Cau kepok, cau nangka. Eta cau lampeneng karoneng. Alus repok ade bagja. Ari nepo mito haker nongeng. Tah Kang Dedi berarti didinya mah meureun sok antap intip. Cing pertanggungjawabanana tina lagu nu bieu tina sisiniran nu bieu kumaha pertanggungjawabanana? Alhamdulillah Kang Ade. Heeh. Dina poe harita peuting harita Nya. geusna kuring noong mito hapaskeun nongeng teh. Nya Jadi kumaha wae? Kagugah ka urang. Nah geuning ku mitoha-mitoha nongeng wae ge kagugah. Heeh. Urang ku kuring ditong teh mitoha pas eukeur sujud Kang Ade. Oh gitu. Salat wengi ini. Oh bener. Ka urang bata ari wengi teh
ulah jongjon ting bobo. Heeh. Jadi orang kudu manteng kanu agung. Tahajud benernya. Jadi pas di tongtep di toate pas keur salat tahajud. Tah, atuh meureun kieu Kang Dedi ye. Aku mata. Ka mana jalan ka Jogja? Ada urang mah teu nyaho Kang Dedi. Apa jauh ka Jogja teh di Pangandaran teh jauh. Heeh. Ka ditu kabelah wetan. Di Jawa Tengah mah pasti ka wetan. Heeh. Ka mana jalan ka surga? Ari ka ditu mah kapang solatan. Ka mana jalan ka Jogja? Ka ditu mah dulur ka palih wetan. Ka mana jalan ka surga? Ka ditu mah kapang solatan. Oh bener Mang Dedi. Kampung mun sareng eta mah Ade. Nya. Urang bari teu nirup videonya teh kudu gaduh patokan. Tah eta ugerannya.